kapun paman mang make salon teu euy aya di Cibiru euy aya jeun atuh ari aya mah bisi teu wawuh kana euy asli di dieu aya euy kamarana euy sok kitu lain ta eta teh khas Ciamis di Ciamis mah aya euy aya bedul di dieu asli lah pedah di hadapanku beli semua teh ada asli bu i bedul urang dia mah kararieu bedul naon ieu duh padahal kuring mah da eta teh tadi teh nyaan alhamdulillah teh semoga masuk surga teh ya amin ya robbal cek nu sejen tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salamna ka karasaware. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kesemek nu ngajawab salam bari amok. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Pangluhung kalbu ka jebaran manah puji nu jadi panghias ati nu maranti jadi mimiti dina wawarti urang sangga bakti ka Gusti nu Maha Suci. Oge puja nu biasa jadi basa nu ti heula dina bubuka cumarita urang sanggakeun ka Zat Allah nu murbawi sesa. Ibu daramang Bapak daramang kamari mah kuring basa ngaos di ditu kuring kapayun langsung dipasihan cai kamari eta mah basa di ditu cenah urang dieu bade jiga urang ditu beuh atuh cai wahyu ka dieu keun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Disarengan ku ngaraos bingah nu taya hingga ibu bingah ieu benten wajah-wajahna nu bararingahnya baringah teu bu alhamdulillah. Disarengan ku ngaraos bingah nu taya hingga kairing ku ati ajrih pilih tanding pangpayuna payu sija nyanggekeun sembah sewu nuhun kalayan nyandak rasa hormat sacekapna. Pangpayuna haturan pupuhu agung pangulaan nagara nu kalebet ais pangampih negeri nu jadi papayung hukum pamageh dayeuh pamuka alam marcapada sajunjang karawatna tageni
cai nuhun teh alhamdulillah biasa nama kuring malamun peuting masuk susu nah ieu mah cai teh cai herang ai cai herang teh cai murah. Allahumma sholli wa sallim wa barik disarengan ku ngaraos bingah nu taya hingga ka iring ku ati ajrih pilih tanding pangpayuna payu sejak nyanggakeun sembah sewu nuhun kalayan disarengan ku nyandak rasa hormat sacekrapna pangpayuna haturan pupuhu agung panggulaan nagara nu kalebet ais pangampih negeri nu jadi papayung hukum pamageh dayeuh pamuka alamar capada sajungjang karawatna akhinal mukarramin guru-guru simkuring nu sami rawuh salaku kedung kaluhungan para alim para ulama nu pada hempak minangka gudang kautamaan para ibu para bapak para pamuda para pamudi tokoh masyarakat sadayana anu tinangtos disimkuring teu tiasa nyebatan hiji-hijina kalayan teu maksad ampun paralun sareng pamugi teu mantak janten ngirangan raos hormat simkuring kasadayana mudah-mudahan sadaya jamaah nu hadir dina ieu tempat sauwihna ti pangaosan di dieu lamun nu teu damang panyawatna sing damang amin aya nu teu damang hadir ka dieu aya balik ti dieu mudah-mudahan sing sehat amin anu gaduh kasusah aya nu susah jujur atuh da keur ngaji aya nu susah karena kesusahan itu menampak pada wajah tidak bisa disembunyikan betul soalna ieu teu bungah kabeh aya nu susah mudah-mudahan berkah pangaosan wih ti pangaosan ti dieu nu susah dileungitkeun digenti ku Allah ku kabungah amin ya rabbal alamin sing bunga pokona mah terang ibu bunga terang naon kembung di tengah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih sadaya jamaah nu hadir dina ieu pangaosan anu nuju menang kasulitan aya di dieu anu keur papanggih jeung sulit jujur kade ieu teh keur ngaji saur barudak mahasiswa ge kejujuran dan keterbukaan akan memberikan rasa aman dan percaya diri betul mantap sing jujur mun teh mah di dieu jamaah aya anu keur pepenak jeung kasulitan keun sauwihna ti pangaosan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin solusi sinar jalan keterbukaan amin ya Allah ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik wios ngadongeng sakedik alhamdulillah atas izin Allah tipis tulis ti ajali gulak canggem ti pangeran guratan hakikat ti Lauhil Mahfuz bahwa jisim kuring peuting ieu kudu kumpul kudu ngariung dina tempat anu teu kinten mulyana di kampung Cibiru betul desa naon tadi teh desa Nagreg oh Nagrog meni maranyun ai Nagreg marada nyengir ai Nagrog marada manyun nya desa Nagrog alhamdulillah atas izin Allah urang sadayana dina danget ayeuna parantos tiasa ngayakeun acara pengajian nu dikaitkeun kana acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumargi ayeuna umat Islam di mana-mana alhamdulillah tahadus binikmatillahi syukrun tadi oge jisim kuring nyaur kapun paman mang make salon teu euy aya di Cibiru euy aya jeun atuh ari aya mah bisi teu wawuh kana euy asli di dieu aya euy kamarana euy sok kitu lain ta eta teh khas Ciamis di Ciamis mah aya euy aya bedul di dieu
asli lah pedah di hadapanku beli semua teh ada asli bu betul urang dia makara dia Allahumma sholli wa sallim wa barik jamaah rahimakumullah ieu urang teh keur memperingati acara maulid hasil daripada pengorbanan semua jamaah betul aya nu ngorbankeun harta aya nu ngorbankeun tanaga aya nu ngorbankeun pikiran aya nu teu ngorbankeun naon Allahu Akbar ari sugan teh di Ciamis wungkul nu tara Ilubiung teh ternyata di Cibiru ogenan aya nu tara Pati Ilubiung kaudan naudzubillahi min ieu teh butuh modal sadayana oge panggung make du salon make du monang ajengan ge make du cek saha kuring dionang teu make duit asli musik wani diriungkeun kuring mah disumpingan ku sepuhna pun paman Mang Jajang kaduana dikuatan ku WA asli nepi ka kiwari kuring can narima duit oh acan ararek di Allahumma sholli wa sallim wa barik bu ketang eta mah heureuy tong dianggap nya ararisin teuing jadi tong dianggap Allahumma sholli wa sallim wa barik jamaah rahimakumullah bingah nu taya hingga bingah ka giri-giri raos kagunturan madu karagragan bentang raranggeyan abong takdir teu bisa dipungkir jeung qadar teu bisa disinglar tadi nama da kuring teh rek ka Garut tapi dipikir-pikir rek nanaon jor-jor ka Garut nu ngonang eueuh nu ngagerowan eueuh mending geus puguh ka dieu aya nu ngonang alhamdulillah Masya Allah siap pokokna mah urang-urang ngararaos sadayana sebagaimana judul yang sudah dicantumkan di belakang mana oi dengan diperingati mana oi dengan diperingatinya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu kuring teu salah panggung asli lamun teu salah dina baliho aya gambaran wani diriungkeun kuring mah gambar baliho jeung kamar kuring sarua geura sok mana euy gamarna bisi eueuh oh kahalangan salonnya upami teu lepat panitia tadi kajisim kuring ngaWA baliho salon teh lain di dieu cicingna tadi mah pedah naon jadi iser kieu hujan oh pantesan jadi kamar dewek na Allah teka ciri tadina kuring arek kieu survei membuktikan apakah sama rek kitu tadina teh tapi kulantaran ayeuna gamarna eueuh lah meureun kuring teh nyalahan panggung teh ka dieu alhamdulillah sebelum ka mana-mana tingali dina katerangan upami telepat dina kitab Tanqihul Qaul halaman 7 fi fadilatil ilmi wal ulama bab anu kahiji malah dina hadis anu pertama diuningakeun bahwa di mana urang ayeuna hadir ka pangaosan bari diniatan urang sejak nyuprih naon ilmu calik terang calik diu terang diu ngajedok terang ngajedok aya di Cibiru ngajedok jen ari aya mah atuh sarua jeung di Ciamis saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ibnu Mas'ud julusu kasaatan fi majlisil ilmi diu hidup di tempat nyuprih ilmu sasaah sewaktu anggap ku urang sebut acara buludan sanajan la tamassu qalaman wala taktubu harpan anjeun ud teu mawa buku teu mawa pulpen aya nu nyanak buku oh wah ulah sok
barohong aya nu nyana pulpen teu sing rek nuliskeun jeung henteu rek urang nyiapkeun buku jeung pulpen betul. Tapi ingat saur Kangjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud, sanajan anjeun ayeuna diuk di tempat di mana di eta tempat diayakeun acara pengajian tempat nyupri ilmu, sanajan anjeun teu mawa buku jeung pulpen, maka khairun min itki alfi raqabatin, leuwih waras eta teh Ibnu Mas'ud daripada anjeun ngamerdekakeun 1000 abid atawa amat. Alhamdulillah. Jadi urang teh ieu meunang kahadean anu sangat kadua ngarah tereh da eueuh judulna ngaji mah butuh lila eueuh. Di Ciamis mah ngaji teh harayang tereh we teuing adi di Cibiru mah di dieu sok aya pangaosan, osok aya mingonan, osok aya sasihan, bapak-bapak tawa ibu-ibu duanana. Alhamdulillah. Osok urang kali-kali mah tempo datang waktu ngaji teu ngaji, lamun urang tinggalin hanca pedah urang teu ngiring pangaosan, rajin nanyakeun ka tatangga nu ilu ngaji. Bedul naon ieu duh, padahal kuring mah da eta teh tadi teh nyaan. Alhamdulillah teh, semoga masuk surga teh ya, amin ya robbal. Cek nu sejen tah nyakalin ku urang kalau didoakeun ka surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah Kang, kieu nya ari jadi ajengan teh bararaja. Alhamdulillah, asal ngomong sok gerak asa, sok tegerak akang dinya ngomong hayang ceherak moal dijading jalin cenah teh maneh hayang susu cadu moal dijading sok gerak kuring mah ayeuna ge ari wayah kieu mah tadi abdi mah ti jam sakitu nepi ka jam sakieu osok ngaleueut susu. Oke, upami ti jam sakieu ka ditu mah abdi mah sok ngaleueutna teh kopi lah najis teuing eta ajengan pika sebelumnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Urang dileueut kopi ning haneut emang seimbang sareng suasananya karena emang di Cibiru mah dingin, angetnya bunya seanget hati ibu-ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kadua, cek Nabi wa nadruka ila wajhil alim. Lamun teh mah anjeun eueur ngaji wa nadruka ila wajhil alim, rarai anjeun jeung soca anjeun dipelongkeun ka jelema nu keur ngawurukan ka anjeun. Berarti lamun ayeuna mah nu keur ngawurukan jamaah teh kuring. Betul? Betul. Cek Nabi lamun teh mah urang keur nyuprih ilmu soca dipelongkeun ka ajengan, soca urang ditingalikeun kanu ngawurukan, rarai urang disangharepkeun kanu keur mamatahan urang, maka eta teh khairun laka min parosin tasaddaqta biha fi sabilillah. Leuwih hade eta teh ujang anjeun lamun teh mah anjeun keur nyupri ilmu panon anjeun ditempokeun kana beungeut ajengan anu keur mamatahan ka anjeun, leuwih hade daripada anjeun nyedekahkeun 1000 onta kuda anu eta kuda disedekahkeun pikeun di jalan Allah. Aya urang Cibiru nu boga kuda teu aya nu gaduh sapi. Asa aya tadi asa bau pedut sapi belah ditu losok ngawaradul asa ayanya. Tapi masalahna aya nu boga sapi 1000 di dieu teu aya. Kalau toh misalkan ada di sini ada satu agnia punya kerbau boga sapi 1000 dibikeun ka masjid naon teh Al-Barakah, dibikeun ka masjid Al-Barakah pek jang kamakmuran masjid
sapi 1000 leuwih hade keneh urang nyupri ilmu bari panon jeung beungeut dipelongkeun ka ajengan. Alhamdulillah. Heueuh kumargi sakitu sok ulah tara rungkul lain ieu mah keur ngaji teh ngeluk we luk cai nya ngeluk bari ngacai deuleu beungeut ajengan. Alhamdulillah. Cenah moal eraeun moal matak dionang ge ka dieu tempoeun geuning daek cenah dionang ampang di mana nyalin kencan meuni daek-daek teuing di tempo ampang di mana salli wa sallim wa barik. Intina harti nu salaresna nama reka harti kumaha ayeuna ajengan nerangkeun naon nu ditepikeun tapi urangna teh ngungkul we kitu. Sok tingalikeun ka mana arahna ajengan. Katilu wassalamuka alal alim khairun laka min alfi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Anjeun ngaji maca salam ka kiai atawa ngajawab salamna ajengan itu leuwih hade jang anjeun daripada anjeun ibadah salila 1000 tahun bari ibadah anu lalawara. Alhamdulillah. Mantap tadi anu keur dewek macakeun salam tuluy teu nemalan wah rugi kabina-bina. Betul? Mantak lamun temah ayaki rejeng ajengan maca salam jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok kuring maca salam sakali deui ti jauh-jauh ti Ciamis kuring teh bisi tadi aya anu can ngajawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Teh jadi kieu Kang ajengan euy. Zaman kiwari mah jelema teh kudu diancam heula sakapeung. Jadi kekerek daekeun. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siap hujan? Kan we hujan. Mudah-mudahan sing hujan rahmat. Amin. Ya Rabbal alamin. Tuturkan sim kuring. Assalamu alayka. Ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Hijikon lain hijikon kitu ning si euceung mangga camrung hijikon lain kitu. Assalamu alayka ya Nabi jeung assalamu alayka ya Rasul. Mana hadrohna oi? Kalabur Jon atuh wios nya teu naroskeun ge kuring nepi ka serak teh ieu tas hadrohan peuting jeung barudak di yayasan kuring acara maulid. Jadi lamun teu diluluguan ku kolot mah geuning budak teh sok rada melehoi matak langsung kuringna turun. Alhamdulillah. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Tu dua. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Gusti urang sadayana Kangjeng Muhammad jenenganana Arab Quraisy. Assalamu alayka ya Nabi. Assalam ngiring sadayana ya. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Ramana Sayyid Ibu Siti Aminah Diba wangi
Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul. Rabiul Awal bu tanggal sing nyora itu sing kali gerak bantuan anu sing bedas. Apa ingin sesuatu dariku? Aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah. Ibu pegang HP. Ibu pegang HP enggak? Pegang. Tahu enggak bedanya HP dengan hati aku? Tahu enggak, Bu? Mau tahu? Kalau HP dibuka muncul aplikasi. Tapi kalau hati aku sekarang di sini dibuka muncul nama ibu-ibu. Kudu digitukan juga namanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut. Rabiul Awal bulana tanggal nyora April tanggal ke-20 Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Beginilah rasa susu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bu capek? Pak capek? Teraskeun? Asli kuring makumah penonton weh. Teraskeun tuluikeun. Geus